Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Juan Palermo Alvaris ti 10 MIPA genep. Abdi bade nyaritakeun dongeng Lutung Kasarung. Pada zaman baheula hirup dua sadulur gelis putri-putri kerajaan Pasundan, nyaeta Perbararang jeung Purbasari. Sanajan sadulur sikepna beda pisan. Purbararang teh putri anu reueus tur muales. Di sisi sejen Purbasari pohara ramah tur rajin sarta henteu pernah nganggap dirina putri. Nepi ka akhir hayatna ramana Prabu Tapa Agung ngangkat putri bungsuna Purbasari pikeun neraskeun tahta karajaan. Nyaho ieu Purbararang ambek sarta teu nyatujuan adina jadi ratu. Purbararang tuluy nepungan saurang dukun pikeun ngalaknat adina ku panyakit kulit. Sakedapan kulit Purbasari katutupan ku bintik-bintik hideung anu pikareuseun. Kusabab geuringna Purbasari kudu ninggalkeun karaton sarta diasingkeun ka leuweung. Dina waktu anu sami di kayangan aya gegeroan sabab Pangeran Guruminda henteu hoyong dikawingkeun iwal ti hiji manoja anu geulisna saparatos indungna. Anjeunna teras diwartosan upami awewe geulis supartos indungna ngan ukur aya di bumi. Kalayan kekuatanana Pangeran Guruminda akhirna turun ka bumi sareng dugi ka leuweung anu sami tempat Purbasari diasingkeun. Sanes salaku pangeran anjeunna turun ka bumi dina wujud monyet hideung anu saterusna disebut Lutung Kasarung. Nalika di leuweung Purbasari jeung Lutung Kasarung jadi babaturan deket anu silih ngarti. Singkat carita, Lutung Kasarung miwarang Purbasari ngabersihkeun diri di hiji talaga. Ajaibna kulit Purbasari geus bersih deui sakumaha biasana sarta kagelisanana mancar deui. Nyaho kaayaan Purbasari, Purbararang hariwang sakaligus teu percaya. Manehna oge teu daek narima. Lanceukna balik deui ka karaton ku rupa-rupa alasan. Nepi ka ngajukeun sababaraha syarat. Kahiji, buuk Purbasari kudu leuwih panjang batan manehna. Dina hal ieu Purbasari menang lantaran buukna kana keuneng sedangkeun Purbararang nganepi ka beutisna. Teu hayang eleh Purbararang deui mere syarat. Tunangan Purbasari kudu leuwih ganteng batan tunanganana. Ngana lamun hayang balik deui ka karaton. Ngadenge kitu Purbasari teu bisa nahan. Manehna tuluy nyekelan leungeun Lutung Kasarung dituturkeun ku panghina Purbararang sabab tunanganna teh monyet. Ngadadak Lutung Kasarung robah jadi wujud sebenarna Pangeran Guruminda anu kacida jeung gagah, malah ngelehkeun kegelisan tunangan Purbararang. Purbararang kapaksa ngaku eleh sarta menta hampura ka dulurna. Kalayan kahadean hatena Purbasari ngahampura Purbararang sarta ngidinan anjeunna cicing di karaton. Sedangkan Purbasari jeung Lutung Kasarung
oge bisa hidup bagja bebarengan. Sakian carita abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.